Sandung mang saya dari nu aneh mah ya barbecue 1,5 meter harga nanti 30 ribuan aja berikut menang dog-dogan gratis sih kaki ya. Dan beres teh videonya ribet jadi dia oke bisa nyan sebelah sorangan terus ya teh bener-bener gratis pokoknya mah. Ya lo udah bisa waduh kan langsung ke suami tadi klarifikasi ya didatangkan ke tempatnya kapakeun mirai. Ribet teh bener we sacan pesen teh si kami tadi berean dogan sih kaki ya mah bener-bener gratis cenanya. Ya lo mah emang udah salah ya misalnya gratis can mesen oge aing mah mending sekali bere. Orang pas tapi teh alas si aing mah mending panjang-panjang teuing atuh da aya 24 rasa Nusantara cenah atuh ah. Mimiti rasa ayam betutu, ayam geprek, ayam rendang nepikeun ka naon ya teh nepikeun ka rasa seblak oge aya baru dah. Karena teh mung 386.000 aja lamun dibagi 12 mah kan 32 ribuan saorang nate atuh ah. Ieu mah tuh cocok pisan buat kerbota atau ramean atau reunian euy. Idik mah 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeunang teh. Oh benar-benar ieu mah rasa marinasi teh rasa Nusantara jadi bener-bener teh enak atuh ah. Mun kurang dagingna jiwa-jiwa ruwuk juga sekali mikir mah bisa pesen deui hargana teh mung 25 ribuan aja dah keur promo atuh ah. Ari bek teh salada cabe jeung bawang nate